urang dek ka Allah pilih dek sederhana baik ka Allah cukup make riyad jeung takrib cuman disangsikeun ka sorgana sanksi sebab tau ugek-ugekan teh atuh teh zahir doang can make batin dek rada naik ka Gusti Allah pakai jalur khusus ya otomatis masuklah thariqah tapi persyaratan ya kudu mondok heula teu meunang SMP SMA langsung norekat mikung sia ye cenah emang norekat jang santri doang heeh boy kitu mah cenah sorga jang kiai doang eta ge can pugu ka sorga ye ulah sok itu cenah terlalu ekstrim emang kudu di ekstriman emang babari norekat SMP SMA norekat bupati norekat gubernur norekat gantung emang teu meunang zikir balos norekat ulah kan bisa kos gitu sih atuh ai jadi bupati terus jadi bupati raju norekat badeg di mana bener da pugu kiai ge saralah ulah gitu bukan ieu mah cenah ti Kangjeng Rasul ge merena lain ka bupati ka saha ka Ki Pudoli henteu masih kena mikiran ban mobil ka Habib Rozak sarua Habib Rozak ge ganti motor nu mah jeuna geus eueuh balik deui atuh ka syariat atuh syariat mah eta disengketakeun gitu bang mereka kudu mondok lah atuh sia moal bae atuh sia moal hibah ngaranna atuh kudu kubaki jadi bingung emang sia mah potongan bingung oh bener atuh aduh ya Allah ya karim tata ndek bebeneran apa henteu jalain jang kiai jang ustad lain jang nu pinter ka Allah artina mondok teh ngaji bab tauhidna lain dek disederhanakeun tauhid teh lain jang sungut tauhid teh lain jang debat tauhid teh jang rasa ndek kudu siap lamun moal los jadi bupati bae jadi gubernur bae los jadi polisi bae kadinya dirantai bae ngadekem bupati na ngadekem gubernur ngadekem aduh ustad lah geus sarua ya berjamaah dekeman lah tah ai endek sok siap geura ge wah ieu kudu make napi jinis nafiul jinsi wal body anil hissi syartun fi dukhuli hadratil qudsi nyepak jenis-jenis manusia dunia ngajauhan tina bangsa indra syarat dina asup ke hadrah qudsi masya Allah des kudu dikaluar-luarkeun dunia di jero hate ulah aya di jero hate teh motor ulah aya mobil ulah aya non gitu perumahan ulah aya jahe ulah aya naon atuh kosong lamun geus kosong eta bakal dieusi ku Allah wa mahallul unsi fargu qalbik tempat unsi mah kosong hate minal agyar tina salian Allah yakni alam masyaallah eueuhkeun tamla'u bil ma'arif al asrar nu bakal pinuh engke ku ma'rifat jeung rahasia-rahasia ilahi. Jadi kudu berjuang micenan nafsu mengarah kana dunia mengarah kana makhluk tak ieu bah berjuang teh lain setahun 2 tahun datang ka tutup umur nu mantap Kangjeng Nabi nyarita urang balik tina perang Sogir Asghar kana perang anu akbar ai cak sahabat perang akbar eta loba anu singgarun ka eta Sogir Asghar tah baca Kangjeng Rasul
lantaran seketika 1 hari 2 hari 1 minggu selesai. Tapi iya bah perang nafsu cak Kangjeng Nabi datang ka maut. Disebutna ieu teh ya merangan nafsu ngaranna kudu aya anu nungtun perang jeung nafsu disebutna guru mursyid syekhul mursyid. Engkena kadituna aya muhasabah perang jeung nafsu teh kudu muhasabah tafakkur. Naon nu kudu ditapakuran nu kudu dimuhasabahan ayo sabara bulan sabara tahun ieu perang teh kos kieu masyaallah karim can bisa urang teh perang can maka naik ke aya tahapan perang urang ngalawan dunia hese amat gitu. Hayang bae ka dunia nu nungtun jari aya nu nungtun bababari kadesa diuk sing tegep diukna cekel tas beh nu loba jualan aduh Gusti Allah ya Allah sia kuari beneran dek Allah bener daek sia teh ieu melalui jalan-jalan anu lukaliku siap beneran bener siakan keur dagang satu saat lamun embung dagang kajen siakan boga pamajikan ieu malah lain hiji satu saat sia teu bere teu dibere bogoh kumaha oh masalah atuh lamun teu dibere hayang mah tuh sia moal kasalurkeun kalau badinya tah mikir heula indit sia geus indit kiai emang ndek ka Allah teu meunang kawin lain teu meunang kawin geus indit sia ulah rekat sama urang di pan kiai kitu amat pan wali ge loba anakna sia mah ngukur ka wali deui takara ge endeg geus ngukur ka wali aya gitu emang teu meunang geus ulah sih potongan potongan maka ditu mah dagang toge we maksud ditu ieu bener beneran dek beneran ya ieu zikirna ieu tafakurna ya cek berangkat eta kakarak ngabiasakeun lisan bae ngabiasakeun lisan heula ngabiasakeun lisan capek-capek can aya ngeunah nu penting biasa bae heula maca sholawat zikir maca salat terbiasa engke ge saminggu sabulan ja biasa mah ngeunaheun tah geus kade leloyog ngeunaheun bere kuari ye tafakur encan aya ngeunaheun asal berpikir we heula tafakur ka arah-arah anu ditangtukeun. Naik ya kuari, naik. Nah. Kok ieu can biasa encan aya bendu ka dunia teh encan aya bendu. Malah susuratan keneh cicintaan. Jeung dunia teh aduh, alhamdulillah cenah kiai teu hayang abdi ka mobil abdi. Emang kunaon? Jorek. Aika itu Innova anyar resep tama tolol tama siapa ngaranna nafsu keneh tama aika nu ieu resep lantaran jore mogok malulu anu itu mah anyar resep atuh tama nafsu ngaranna emang nafsu mah kos kitu alhamdulillah cenah kiai barang guguru di kiai kuari greget abdi ka pamajikan emang kurang salameng ye aika nu itu mah resep keneh nu itu mah nu Lampung itu mah entah malah ini rekat nafsu kene emang nafsu urang mah kanu geulis resep kanu goreng teh dah majikan jadi cek nek dipicen ngeunaheun galak geus bari mah norekat lah norekat mah lain ku sebab galak micena lain deuk ka Allah deuk galak deuk henteu eta mah urusanna nafsu patalina ge itu tentrem mah
ini ada kurang kuah ya dek pican aja mau boga pamajikan neangan deui nu bagus lain norekat tuh kos kitu mah nafsu sugan bae cenah nu anyar mah datang tentrem moal eureun-eureun datang ka paeh moal eureun-eureun ieu kijang ieu dijual mah resep lah norekat aja meuli deui kijang nu anyar bae tentrem ye teu lain norekat tawan nafsu ngaranna tuh meuli kijang nu anyar atuh emang bebanna teu leuwih gede sabulan 2 bulan nyana kadituna pas mayar pajak bleg sabaraha karapun bayar pajak Innopon nu anyar sabaraha pun ngomong atuh pun atuh pan ngabelegig Fortuner sabaraha Fortuner nyetirkeun ngomongnya mah atuh ulah nyana bae sia ge sarua coba jawab atuh aduh tah tetep dunia mah kitu bae ieu mah supaya total teresep nah cak guru na ka dieu ade tapakuran ku sia jahatna dunia tapakuran ku sia rusakna dunia tapakuran ku sia jelema nu cinta dunia ayo carana kumaha tuh mama dunia cak Kangjeng Nabi teu leuwih ti bangke bayangkeun ku sia kemewahan dunia adalah bangke dunia adalah comberan bayangkeun ku sia bahwa ieu dunia teh kocomberan bayangkeun ku sia dunia tadina eueuh ku ari aya ke bakal digulung eueuh deh tapi roh sia bakal berhadap jeung Allah bayangkeun ku sia setiap saat bahwa dunia teh pana sok bayangkeun ku sia dunia ieu teh bakal ngawujud di akhirat nu jadi orai nu jadi kalajengking nu jadi kalabang bayangkeun ku sia ayo eta bae heula bayangkeun unggal peuting pan Innova teh kalajengking kalajengkingnya tapi ereman wah teh jadi atuh yeuh sok dibayangkeun pan bari zikir bari tafakur bari muhasabah bari kitu tah kitu bari mujahadah ngaranna merangan nafsu langsung ayeuna merena mah lain guru ya Allah guru mah cuman ngajalanan engke aya satu saat trek dibere ta ku Allah izin kada dunia aya enggan teu kebal awalan teh jore sakumaha nini mun urang nyaritakeun Mi'raj Isra dibayangkeun dunia nini kuari urang mun kapanggih jeung nini susuna datang ka cangkeng lambeng gitu aju bujalna jero jasa sakumaha sumur 7 aju deui Cileuhan aju ngacai ngelel bae bukna ngarundai putih bengking deui tilok aya apa aki-aki bengking tapi nini bae bengking mah kapanggih urang jeung nini model kitu kok mau kapanggihna bangsa jam 10 peuting mah enggeus pajar jurig nini eta pajar kuntilanak teu resep bayangkeun seperti eta lah dunia teh kita fakuran muhasabahan terus nafsu urang teh terus karena terus-terusan seakan-akan urang teh keur cicing di lawang Allah na seakan aya di jero anu urang ngetrok lawang ketrok deui deuleu mun cara nu boga imah teh mah heula imah bayangan saha nu ngetrok eta dianteupeun lantaran unggal poe ngetrok poe emang saya ngetrok poe naon hayang asup ayo tuh asup ka Allah ge zikir terus muhasabah terus bae ieu teh kitu mujahadah terus seakan-akan cek Allah sia cicing di lawang emang hayang naon hayang ka Gusti aya dibuka tuh plak asup tah lamun geus asup kitu ngaranna asuplah ka hadrah qudsi teu ikir bayangan singkat seperti eta lah tapi dilaksanakeun ku urang can puguh 10 tahun bisa kadinya encan puguh sebab kudu pepegatan heula jeung makhluk sehingga urang teh kajelema teh benduh teu resep henteu
dunia kurang teh tadi ditafakuran ijinan gitu ngaranna fana rusak jorek atuh urang aing teu pernah napakuran dunia mah bagus bae glamor bae makin ka ditu atuh makin resep makin jadi kiai makin resep kahembari ieu mah keur encan jadi kiai boga mobilna jorek barang jadi kiai masyaallah ngaleuwihan gubernur ngaleuwihan camat ge kijang Kipudoli Fortuner kan ngaleuwihan ngaranna tah eta naon eta kos kitu ayo coba malah kuari teh geus deuk boga pikiran deui hayang meuli pajero kan pun duit geus aya kan tinggal deuk doang kan tuh kan nah ngan ka ditu nama ujung-ujungna lamun geus bisa mah masalah geus bisa mah sebab aya kejaran-kejaran ukhrawi waduh wah hayangin deui cak Kudoli mantep aing ge ukhrawi lah ukhrawi teh pas gitulah supi mah digunjang digenjlong digunjang digenjlong digunjang digenjlong satungtung urang cinta dunia Allah mepet kecintaan orang terhadap dunia sabara persen nu lolongkrangna di dinya lah Allahna urang cinta duniana 80% ngan aya 20 ke Allah ngegeser urang coba 50% Allah 50% geserkeun ku urang dipaksa ku urang teh tah aya 20% cinta dunia Allahna geus aya 80% keur carita geus 50% bae bakal dibere nikmat ku Allah ngeunaheun bakal ngeunaheun urang bae nu terbiasa salat ya terbiasa asal tinggalin salat bae urang terus terang bae teu ngeunaheun atuh kunaon ieu salat eta mah kakarak adat encan ngeunah adat bae geus kos kitu komo nu geus dibere ngeunah nah kosongkeun hate sanggeusna kosong urang teh kapan dipersilahkeun masuk sia keketrok bae cak Allah emang hayang ka Gusti pan ku geus dibere dunia abdi teu hayang dunia pan ku geus dibere akhirat teu hayang akhirat hayang ka satu hayang ka nu nyieun dunia jeung akhirat oh hayang ka aing kadi ngan gede di asal asup bae nya tahap awal teh asal asup bae trek encan datang ka mejana mencan akarak asup da doang ge Gusti aduh ngeunaheun amat geus digunakeun jasa encan mu'anakoh encan itihad kakarak plus asup doa geus pohara jas ieu mah deuk ngalanjutkeun ieu singkatna bae kaifa yasruku qalbun kumaha moncorongna hate sementara lamun hate moncorong caang eueuhna naonan mah eta bakal katempo sagala rupa lamun Uwais Kurni bisa nempo Lauhil Mahfuz masyaallah nya nama istirahat daga baina qoba kausain ketika Kangjeng Nabi Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan di qoba kausain handapun aras Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril aya tasaha nu keur istirahat ayun-ayunan lah makhluk anta hamba tua hamba gutua hamba anjeun hamba kula muhun urang mana urang Yaman koron sangarana Uwais Kurni beze Uwais Cikupa lain Uwais Kurni oh nyana dinya keren istirahat nyana mah di dinya Masya Allah istirahat dah handapun aras Uwais Kurni ya Allah nu mantak aya dina Quran ge lain lalagahan jelema anu pohara jasa tah boh Masya Allah karim istirahat ayun-ayunan teh handapun aras Kipudoli mah pan dicitra Habib ge bangun endek ziarah ka ditu lewat citra eureun heula Habib Rozak ge di citra aduh atuh make kacamata hideung dula deuleu lah atuh geus lurak lirik masyaallah susuganan burung eta kan pohara jasa ya karim para nabi diangkat ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima lain bantrak-bantrakeun nah ieu nu geus caang mata hatena
Lauhil Mahfuz ketempo. Lamun Mbah Bolong di mana ngaranna di Jawa Timur Ampel nu mantak disebut Mbah Bolong anu tukang nyapuan bae ngepel masjid. Satu ketika ribut soal Baitullah tanyana ieu sugan Baitullah ieu di bolongan make peso di deuleu ka deuleu Baitullah dikorek doang dikorek tah masjid apa nama teu kitu ge di mah meureun dan ku resepan bae sababeula korek tempo ku kabehan jaheu Baitullah sak disebut Mbah Bolong tuh di urang ge aya Mbah Bolong horeng ngabolongan eta kunaon mata hate Syekh Nawawi jeung Mufti Jakarta Habib Utsman ketika nyaritakeun Baitullah aya kapan dina manakibna salah ke dibenerkeun he teu daekeun Habib Utsman jaro ku palak pan ketika dideleukeun tek Baitullah ditangkep saat eta Syekh Nawawi belasan tahun Habib Utsman mah geus kolot ditangkep ku Habib Utsman dicium leungeun embungeun malak balik nyium deui akhirna silih hormat budak leutik jeung kolot tetap Habib Utsman sangat menghormati lantaran naon dibawa diajak ka karomah Syekh Nawawi nyana sakitu hebatna pohara Mufti Jakarta teu dibere karomah seperti eta saat eta tapi ku Syekh Nawawi tepak di deuleu caang mantak ge mun Ki Abdul Halim kam karesepna pan nyana mah lain karesepna mun dahar teh ya semuni mateun lamun jeung terinasi dioncoman kemudian dipais ta eta teh karesep almarhum Abah Agrat di itu kan muridna endek zarah ka ditu cek nyada teh urang ka guru ieu sok resepeun terinasi begitu geus meuli cek nyana ja terima asanalah manding kakap bae maning kakap terina dibawa ka imah teh dibawa ka Ki Abdul Halim nu dibawa kakak Waalaikumsalam jasi Agrat saya biasa ka murid dieu loh lamun terima nu aya di imah mantep dibawa ka dieu jah penyaho saya teh jahweun terima mantep dipais kunaon diteudeun di imah cek nya teh saha nu ngabeja jah HP naon heuh kuari ge aya nu wawalianan atuh beunang di HP lain wali tamang ngaranna walingi kakap malah tuh sepira kakap gede ge tuh eta kan Abah kikian aduh kaduhung teteri teh di bawah cakau lah tuh geus sok kaduhung ye diomong deui geus bae cek abah teh kanyahoan bae tak katempo Masya Allah okos urang resep ka awewe senyum atuh katempo kan ku urang katempo sumingrah sumingrah urang sumingrah nyanda sumingrah tambah lain muka siapa muka hasapa lamun geus caag wata teh geus gan teu meunang tubak-tebak teh teu meunang geus bae teh kabolosan masalah katawa endek jaritakeun ka murid supaya murid yakin masalah ngan ai terus bae mah turun naon gara-gara turun ke pangkat kawalian teu meunang biasa bae malah disumput-sumput besi kanyahoan istimewana embung cukup ku Allah bae ai urang mah tuh kan aing nyahoan kan isuk aya deh anu aing nyahoan kan atuh aing teh aing mah geus boga lelembutan tah lelembutan pake ulin gue nyana pakai nganjang kajahel lembutan nah iya geus eueuh nanaonan di jero hate pan hahalang teh dunia makhluk teh hahalang kuari bersih aya Allah atuh geus cuma dipertanyakeun heran ajib aneh kaifa yasruku qalbun kumaha deuk moncorongna hate sehingga katara nanaon nikmat ibadah ka Gusti Allah sementara suarul akwan muntabi'atun fi mir'ati rupa-rupa patung-patung gambar-gambar maujudat mungkinat teh masih minuhan dina kaca hati deuk kumaha moncorongna lamun di jero hate aya gambaran deuk kumaha moncorongna hate lamun di jero hate aya motor aya mobil aya sawah
da kumaha moncorongna mata hate mun di jero hate teh aya kene wanita-wanita, aya kene partai, aya kene organisasi dan lain sebagainya. Ndeu kumaha moncorongna. Heran aing mah kudu moncorong jelema nu di jero hatena pinuh ku gambar, pinuh ku patung. Moal jasa jelema anu hatena pinuh ku patung jeung ku gambar kudu moncorong mata hatena. Moal jelema nu moncorong mah nu geus eueuh nanaonan mata hatena. Eueuh nanaonan gambar nanaon iwati maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tah piceunan gambar-gambar dunia. Ndeu kumaha si urang make jeung ngahebatkeun kana dunia. Pikir di diri urang heulana nu aya di diri urang. Tahun kamari urang boga motor nu kamari geus eueuh eta dunia. Geus ka mana kuari wallahu alam dibeli ku saha buah hirup keneh buah geus di naon kitu ngaranna ditimbang geus ajur dunia seperti kitu nu kamari ku urang digosokan dikumbah dimumule dirante kabawa salat ternyata tahun kamari nu kurang dimumule geus eueuh kerugi sia kamari dikumbah digosokan dielap dimumule lempang naga digotong ka imah ulah kena kotor kaganggu sia zikir sia sholawat sia salat sia ternyata tahun kamari nu dikitu-kitu kuari teh pan geus eueuh geus dijual geus jadi rorongsokan nu kamari ngaganggu salat ternyata kos kitu teh jauh teh eta kahareupna ge terus bae kitu bae. Nah katipu sia ku dunia kamari sia teh kaganggu ku seorang wanita. Waduh. Tak ada wanita di dunia yang lebih cantik darimu. Waduh. 1.000.000 bintang di langit, satu yang bercahaya. Hanya kamu. Sehingga akan kukorbankan seluruh hatiku, rohku, nyawaku. Oh, bedak pohara amat. Geus bebe akan tamah. Jangan pun manusia semut andai kata mengganggu kamu akan ku tabok ujian. Kasih mawanian ya nage. Tidak boleh ada yang mengganggu. Selama di mataku ada yang mengganggu, engkau tenang. Akulah yang akan menghadapi. Untuk supaya engkau lebih tenang, duduklah di pangkuanku. Tolong. Isupi si kos gitu. Kaganggu karena sholat dikawin kunyana. Waduh nu tadina masa bobogohan mungkin 1 tahun mungkin kurang kabayang-bayang bae Masya Allah garing geus kaganggu kuari geus kawin ge kitu keneh bae jab rapih jasa pamajikanna hormat ka salaki sehingga salakina ge cintaeun jasa setahun boga anak 2 tahun 2 3 terus obat kuari geus nini dideleuk urang pamajikan aing jan nini kuari. Ya Allah maka sedo jaga teu pantes. Geus teu pararantes nanaon ge. Ya, ini. Nu kamari ngaganggu ka hate urang poho ka Allah salat ge ieu kababawa ku ari geus jadi nini. Dek di urusan kuku mah ge nini. Tah eta teh dunia nu kos kitu lamun urang terus bae terus kagoda bae tah ku kecantikanana sehingga teu bisa dipohokeun eta urang rugina 12 leuwihan lah 12,5 lah ya haji kudu kumaha biasa bae urus pamajikan ulah kababawa kana salat. Waduh kiai kuari mah pamajikan kabawa salatna lain geulisna naonna marahna. Aduh, gak bawa sholat teh usuk. Kunaon emang pamajikan marah. Kok bisa marah kos gitu? Nyaho lah, kos gitu meureunna ngaranna ge anak Adam. Sia suka jeung anak Adam meureun mah pati-pati marah lah mun teh dibibitan ku di dinya. Atuh bibit bae ka hayang mah atuh atuh sadar bae. Kajen kuku mah meureun dicandungnya. Atuh pasti dicandung mah marah. Atuh pan kiai di Quran ge aya oe mah dicandung, aya lalaki mah pan teu dicandung. Atuh kudu nemah bae oe mah aya di Quran aku dicandung. Cek beheung sia. Cek beheung awe mah teu embung. Tah, atuh sia deuk nuturkeun beheung sia emang kos kitu. Lamun nuturkeun beheung pamajikan atuh embung. Awe mah embungeun dicandung. Atuh pan eta ka sorga dicandung teh nya ge loba cenah jalan ka sorga lain eta bae. Sial jasa. Tah,
iya kababawa teh nu geulisna nu bageurna rusak kababawa teh galak namanyuna rusak tah nu mantek ge boga pamajikan mah ulah terlalu gelis nu kira-kiranya ada ka mana urang teu melang kiai ka mana pamajikan lah nyaho lain geus lah geus aya 2 poe mah emang teu ditangkeun sanu hayangeun emang kunaon dah tuh di pasar ge loba nu kos kitu mah tak aman tak bakal nata lamun kos gitu mah lamun urang bogoh jasa juga gelis atuh geus khawatir nu aya salat ge pun gegeuraan bae assalamualaikum ka mana pamajikan ye aduh tuh kan teu beres mantak nu encan boga pamajikan tetap ulah nu gelis makan hati ai bedo jore ba geus kudu ilonangan lah kakak bae anggur ente kudu lah geus awe mah dicicipi di imah emang kurang gitu siapa teu pantes direndengkeun jeung sajen siapa kudu direndengkeun eta tuh jeung Sri Kandi golek kakara akur sia mah jeung luh nyawaan ngan ulah itu omong gitu mah boh budak kasinggung atuh ngan cek hate bae geus ulah ka mana neng mah tasawuf di imah bae orang gadan mun direndengkeun waduh kulit beda jeung batur irung beda jeung batur tapi lain gitu permasalahanana ieu makan hatina aya nu jore ka inget-ingetan bae sarua bae inget ka jorena aduh kababawa salat pamajikan mah geus lain kunaon jore pan jore sih ka ingetan jorena puguh sarua bae tah dunia boh manusia kekasih dunia materi lamun datang ke kababawa rugi urang geus jalanna toriko kitu ge teu langsung bertahap kuari mah asal daek zikir bae heula asal daek maca sholawat bae heula atuh diuji ku guruna ge lain haju naik wah alhamdulillah cenah nu rekat geus tamat geus datang ka mana kamari sugra kuari kubra aduh tahu tereng geus bubar garana atuh rekat si kos kitu heran aya zaman ayeuna nu rekat ngadenge-denge teh kararitu kok bisa kitu guruna aneh jadi bimbing pantorekat mah teu meunang kaluar ti bimbingan mun cara manuk mah manuk didekeman heula ke geus bisa hiber karak mimiti bulu jarum naik bulu centong tuh jangan dah heula mah nyarah budak kuari mah nya bulu jarum bulu centong kabelah diana bulu kampak atuh kitu heula sarua orok ge mimiti di ais seju ngorandang nangkup dan leng-leng karak lempang sorangan norekat ge kitu ieu kumaha haju kubra bae bubar tamatung geus lain kitu bimbing asal daek bae lah perhatikeun kadeuleu hudang teu ti pentingna hudang teu ulah kieu bae ka murid mah sia sing hudang aya nya bae de guruna di guruna blon ye kadeuleu kan lamun dideuleu ku urang matana cayan beureum beureum ngiri mata tetep kadeuleu lain deui menang hudang peuting mah kadeuleu layuna sinaran beda jelema peuting ieu begadang nonton TV atau ngobrol nu ieu begadang zikir kanyahoan layu nu ieu jeung layu nu ieu jauh bedana 180 derajat kanyahoan jasa si ieu cayan matana si ieu cayan lain deui sebab naon sebab cai mata timbul tinu zikir mah etriyah seungit hawana seungit eta teh hawana kaambe ku batin nu nyaho tapi lamun cai mataan urut nonton final Magister masih ya pun beres ya pun aduh nah eta lain deui roh nyahun maksiat kaambe roh jeung roh layet istawat alal ahwal roh urang nu dipake zikir jeung roh itu nu dipake zikir istawat alal ahwal akur
seketika iya sarua begadang cuman lain dipakai ibadah ka Gusti Allah lain deh beda ahwalna beda engke ti dituna ge wastawat alal ahwal akur sauyunan nyambung kajian kakarak kapanggih tek aya jelema tukang hudang peting padahal kakarak kapanggih beda lain deui layuna layu sinara beda si ieu ge peting teh tos nonton main bola hatang lain deui tuh ndek kumaha moncorongna hate sementara patung-patung jeung gambar-gambar dunia jadunia nama eueuh dina hate mah patungna gambarna aya nah ye de kumaha bisa na moal bisa lamun kaca hati pinuh ku patung bersihan heula kaca kakarak nyingkir nyai bray waduh sanggeusna eueuh patung bersihan make naon kitu ngaranna minyak sret usap make kanebo guys ente datang ke imah belek ku ente siapkeun kanebo langsung hate kieu siap kuburan we atuh lain kitu gambar siaga dah ieu lah artina masih kene ngejentul gambar-gambar moal moncorong anda moal moncorong encan datang ka makrifat can dibukakeun pintu makrifat ku Gusti Allah wallahu a'lam